Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda di kelas 10. Pangajaran basa Sunda di kelas 10 anu munggaran nyaeta aya narjamakeun ataupun tarjamahan. Naon tujuan tina pangajaran ieu nyaeta siswa dipihare loba hiji nyebutkeun bedana teks asal jeung teks tarjamahan. Nu kadua nyebutkeun unsur-unsur basa dina teks tarjamahan. Nu katilu nyebutkeun eusi teks tarjamahan. Kaopat ngalarapkeun kecap sarepaan dina kalimah. Nu kalima ngalarapkeun paribasa tarjamahan dina kalimah. Nu kagenep narjamahkeun teks basa Indonesia kana basa Sunda kalawan kaedah anu bener tur merenah. Jeung nu katujuh narjamahkeun teks basa Sunda kana basa Indonesia kalawan kaedah anu bener tur merenah. Supados tinang kolongting kana waktos ayu urang kawitan ieu pangajaran kumaoskeun kalamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Pangajaran buka hiji ngan tarjamahan di kawitan. Sumangga tatan-tatan kanggo ngaregepkeun bila aya hal anu penting anu perlu dicatet sumangga dicatet ya. Narjamahkeun atau tarjamah. Tarjamah teh asal kecapna tina basa Arab. Lamun dina basa Inggris mah disebutna translation. Nah, ayeuna naon bedana narjamahkeun jeung tarjamah? Narjamahkeun nyaeta proses mindahkeun atawa ngaganti basa sumber atawa basa asal kana basa sejen atawa basa anyar. Contohna ngarubah teks bahasa Korea kana bahasa Indonesia atawa sebalikna. Atanapi ngarubah teks bahasa Indonesia kana bahasa Sunda atawa kitu deui sebalikna. Ayeuna tarjamah nyaeta teks atawa wacana anu mangrupa hasil tina mindahkeun atawa ngaganti basa sumber atau bahasa asal kana bahasa sejen atau bahasa anyar. Jadi bedana narjamahkeun jeung tarjamahan nyaeta narjamahkeun mah mangrupa prosesna, tarjamahan mah nyaeta mangrupa hasil. Nah, ayeuna naon jadi tujuan narjamahkeun? Nyaeta sangkan balarea atau masyarakat pamaca bisa milu maca kana eta hiji karya anu asalna ngagunakeun basa asal atau basa bawaan dirobah kana basa sejen anu leuwih kaharti. Contoh dina kehidupan sapoe nyaeta upama urang nonton film dina TV atau dina VCD. Nah, waktu urang nonton film tina tos aya tarjamahan tina bahasa asing kana bahasa Indonesia. Nah, tarjamahan eta teh disebutna subtitle. Fungsina naon tina eta tarjamahan nyaeta pikeun ngabantu urang sapan urang leuwih antep leuwih kaharti kana maksud tina eta film. Tina caritanana, tina gerak-gerikna, tina tos bakal kahartos upami urang sabari ngartos naon anu dibahasakeun atau dikitakeun tina aturan bahasa. Lamun teu aya tarjamahan eta, tentu urang moal ngarti kana gerakan-gerakan jeung kana ucapan-ucapanna. Sanaos urang berenang saeutik-saeutik bisa ngarti nya. Nah, kusabab aya subtitle eta urang bisa ngarti sagemblengna. Dina kegiatan narjamahkeun aya sabaraha hal anu kudu diperhatikeun. Nu kahiji nyaeta narjamahkeun wacana kudu sagemblengna, ngarah maksud jeung tujuan tina wacana asal teu robah. Contohna kecap dengan
anu artina nyaeta sareng atau jeung atau bisa oge kalayan. Salajengna saya tadi pergi ke sekolah dengan teman. Pembeli terjemahkeun nyata abdi tadi enjing angkat ke sekolah sareng rerencangan. Tah ieu nemongkeun cara nggunakeun kecap dengan atau nanti jeung. Anu kedua kecap dengan anu nggunakeun arti kalayan. Contohna dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedangkan pemarti kalayan nyata sedangkan pemilikan bahasa Sundakeun nyata kalayan nyebat asmana Allah anu Maha Welas tur Maha Pengasih. Jadi kecap dengan upama kurang diartikeun atawa diterjemahkeun kana bahasa Sunda miboga arti dua, boga hiji dengan teh sareng atau jeung, boga dua miboga arti kalayan. Jadi urang logika salah nepatkeun sebab eta kecap boga fungsi anu lain hiji gitu. Jadi bisa digunakan kan sebagai konteks dalam kekayaan. Kekayaan situasinya, kekayaan kalimana gitu. Hal anu kudu diperhatikeun dina proses nerjemahkeun anu kadua nyaeta aya sababaraha kecap anu teu bisa diterjemahkan kana bahasa lian. Contohna rumah sakit. Ya, kecap rumah sakit teu bisa diterjemahkan jadi imah gering. Salajengna aya kecap teknisi komputer jeung saterusna. Nah, kecap-kecap ieu teu bisa diterjemahkan atawa diganti kecapna jadi bahasa lian. Margi upami diganti kana bahasa nu sejen sapertos tadi rumah sakit jadi imah gering eta bisa ngarobah karena arti atawa karena isi atau nabi karena amanat nu di jerona. Contohna Mas Dodo itu bekerja di rumah sakit di bagian teknisi komputer. Nah, upama diartikeun kana bahasa Sunda jadi Mas Dodo teh damalna di rumah sakit dina bagian teknisi komputer. Jadi gitu harusnya. Jadi rumah sakit yang teknisi komputer tetap menggunakan bahasa anu bawaan, bisa diganti ke bahasa anyar atau bahasa terjemahan. Hal anu kudu diperhatikan dina nerjemahkeun poin katilu nyaeta dina nerjemahkeun babasan atau bahasa ugeran. Jadi kudu dipalire atau diperhatikan heula sasaruanana dina nerjemahkeun. Keras kepala sasaruan dina bahasa Sundana nyaeta gurat batu. Contoh dina kalimahna nyaeta jadi manusia itu jangan keras kepala, dengarkan terlebih dahulu gagasan orang lain. Upama di kana bahasa Sundakeun nyaeta jadi jalmi teh ulah rek gurat batu, kupingkeun atau dangukeun heula gagasan ti batur. Hal anu kudu diperhatikeun dina nerjemahkeun poin kaopat. Sababaraha kecap miboga makna anu leuwih ti hiji. Jadi dina nerjemahkeun urang gumantung kana ungkarana. Ungkara teh eta kalimahna. Contohna bisa boga arti kecapna bisa nyata bisa atau artina oge beurah atau racun. Contoh dina ungkarana jangan dekati ular itu, bisa jadi ular itu berbisa. Tah pemilikan bahasa Sundakeun tong dideketan orai eta bisa wae eta orai aya beurahan.
hal anu kudu diperhatikan dina narjamakeun poin kalima nyaeta perhatikan ragam basa anu digunakan dina tarjamah kalayan disesuaikan atau diduyukeun jeung undak usuk basa Sunda. Contohna kecap dina bahasa Indonesia kecap makan. Makan anu tarjamahanna tuang atau neda. Jadi kecap makan teh diartikeun jadi tuang atau neda. Tuang teh nyaeta kecap anu bisa digunakan pikeun kasaluhureun. Lamun neda nyaeta kecap anu bisa digunakan pikeun diri urang sorangan. Tah eta perhatikeun basa Sunda kalayan undak khusus basa Sunda. Contoh dina ungkarana, Pak Guru baru selesai makan di kantin. Tah kana basa Sundakeun diterjemahkeun janten Bapak Guru nemereng tuang di kantin. Contoh salajengna, sebelum berangkat ke sekolah, saya sudah makan terlebih dahulu. Dikana basa Sundakeun, abdi parantos neda heula sateu acan angkat ka sakola. Jadi upami dicenengkeun kecap makan bisa diartikeun jadi dua fungsi, nyaeta fungsi kasaluhureun jeung fungsi kesorangan. Fungsi kasaluhureun nyaeta nambah tuang, sedangkan fungsi kesorangan nyaeta neda. Salajengna nyaeta padikan narjamahkeun atawa aturan narjamahkeun. Dina narjamahkeun teh aya padika atawa aturanana. Pangpangna kudu miboga kamampuh dina basa anu rek ditarjamahkeun. Upamana urang rek narjamahkeun tina basa Inggris kana basa Sunda. Tah tina itu urang kudu boga kamampuh bahasa Inggris jeung bahasa Sunda. Carana bisa dibantu ku buka kamus atau buka Google Translate. Aya tilu kamampu basa nu kudu dipacangki mun urang rek narjamahkeun. Hiji nyaeta kamampu gramatikal, kedua kamampu sosiolinguistik, katilu kamampu semantik. Kamampu nu kahiji nyaeta kamampu gramatikal. Nyaeta mangrupa pangaweruh atau ilmu pengetahuan ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, nyusun alinea jeung ngalarapkeun ejaan. Nu kadua nyaeta kamampu sosiolinguistik. Nyaeta mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Upamana dina basa Sunda aya istilah kacapi. Nah aya atawa henteu dina basa Inggrisnya gitu. Anu katilu nyaeta kamampu semantik. Nyaeta mangrupa kamampu dina ngguar arti atawa makna teks anu rek ditarjamahkeun. Upamana dina basa Sunda aya babasan kurung batok. Tah kira-kirana mantes atau henteu lamun diterjemahkeun kana bahasa Indonesia jadi sangkar tempurung kelapa. Tentu wae henteu. Diterjemahkeun kudu jadi bagai katak dalam tempurung anu miboga arti atau makna anu sarua jeung kurung batok. Nyaeta tah aya deui teks dina bahasa Indonesia anu teu bisa diterjemahkeun sambarang. Nu kahiji aya matahari akan tenggelam, diterjemahkeun panon poe rek titeulem. Teu salah. Ya. Apiraku panon poe titeulem. Nah, bisa oge panon poe rek suruh. Jadi aya istilah lain tina tenggelam teh nyaeta suruh. Nah, contoh nu sanesna nyaeta aya kapan ke rumahku. Iraha rek ka imah abdi eta teh apa? Sababna sabab patali jeung ulah kusuk basa.
nyaeta sakuruna iraha bade ka rorompong. Nah, contoh nu kadua nyaeta kapan ke rumahku. Tah, teu bisa diartikan atau diterjemahkan karena bahasa Sunda jadi kieu iraha rek ka imah abdi telepat dengan sebab kecap imah teu bisa digunakan pikeun milik sorangan. Nah, aya anu langkung loyo gara we langkung pantes pikeun nyebutkeun imah sorangan nyaeta rorompok. Jadi kalimatna diganti janten iraha bade ka rorompok teu pedang make deui abdi sabab rorompok teh geus ngawakilan tina kecap kuring gitu. Nah, jadi aya hal-hal anu perlu diperhatikeun dina waktu urang narjamahkeun. Naon bae eta teh? Nu kahiji, rasa basa. Sarajengna urang ulah mumpang tina pundak usuk basa Sunda nyaeta aturan make basa pikeun ngahormat ka batur jeung ka urang. Artosna basa anu pantes atanapi basa anu loyong mungkin digunakeun. Salajengna nalika urang narjamahkeun tinangtu urang manggih kecap anteuran atawa bisa disingkat jadi KA. Nyaeta kecap anu sok dipake pikeun ngiringkeun maksud hiji kecap pagawean. Contoh dina kalimahna nyaeta jung manehna nangtung. Tah, kecap anteuranna dina eta kalimat nyaeta contohna aya kecap jung manehna nangtung. Kecap jung teu bisa dipake ataupun diartikeun dina bahasa Indonesia. Jadi jung dia berdiri teu bisa. Jadi bisa digantina ku berdirilah dia. Contoh kalimat bahasa Sunda nu kadua, budak teh berebet wae lompat. Nah, kecap berebet teu bisa digunakeun dina bahasa Indonesia jadi berebet saja ia berlari teu bisa. Tapi anu wilayogna nyaeta berlalirah anak itu dengan cepat. Sebab kecap berebet itu bisa menunjukkan lompat anu tarik. Nah, berlarilah anak itu dengan cepat. Anu salajengna nalika urang narjamahkeun urang bakal panggil jeung kecap sarepan. Kecap sarepan nyaeta kecap anu asalna pangaruhan ku basa sejen. Dina contoh kalimahna Jawa Barat mibanda pirang-pirang potensi wisata. Nah, kecap wisata asalna tina kecap atanapi tina basa Kawi. Jawa kuno anu artina nyaeta nyaba atawa ulin. Nah, jadi kecap wisata nyaeta kecap anu melaksanakan tina bahasa Jawa kuno. Yang ieu aya sabaraha contoh nuliskeun kecap sarepan. Nu kahiji aya kecap aerodinamik bahasa Belanda. Nah, nuliskeunna jadi aerodinamika. Salajengna nu kadua aya kecap akhir. Nah, tina bahasa Arab nuliskeunna nyata jadi akhir. Nu kaopat nu katilu aya kecap frase. Nu katilu aya kecap frase tina bahasa Inggris. Nuliskeunna jadi frase. Nu kaopat aya kecap sabda tina bahasa Sanskerta. Nuliskeunna jadi sabda. Bikin catatan tambahan, kecap sarepan tina bahasa Indonesia atau bahasa Arab anu harti jeung ucapanna geus sarua teu perlu dirobah deui cara penulisanana. Upamana aya kecap kabar, iklan, perlu, hadir, zaman, jeung waktu. Dina narjamahkeun urang pasti bakal mangge oge paribasa tarjamahan. Kumakarna ilmu pangaweruh jeung teknologi dina jaman kiwari paribasa anu sok dipake ku urang Sunda teh aya anu jieunan dina bahasa Sunda. Aya oge nu meunang narjamahkeun tina bahasa deungeun atau bahasa asing. Urang titenan contoh anu bakal aya dina tampilan salajengna.
hiji nyaeta paribasa tina basa Indonesia. Kalimahna aya hurang handapeun batu. Bahasa Indonesiana ada udang di balik batu. Salajengna kawas cai di daun tales. Bahasa Indonesiana seperti air di daun talas. Nu kadua nyaeta aya paribasa tina basa Arab. Contona nu sabar kekasih Gusti. Bahasa Arabna nyaeta innallaha ma'asy-syabirin. Contoh nu kadua nyaeta nya kalemah cai sebagian tina iman. Dina bahasa Arab nyaeta hubbul waton minal iman. Contoh nu katilu nyaeta paribasa tina bahasa Inggris. Kalimahna waktu sarua jeung duit. Nah, dina bahasa Inggrisna nyaeta time is money. Kalimah salajengna nyaeta lamun aya kahayang tangtu aya jalanna. There is a will, there is a way. Contoh nu kaopat nyaeta paribasa tina bahasa Jawa. Tina kalimahna poho kawiwitan atau asal-usul. Paribasa tina bahasa Jawana nyaeta Adam lali tapel. Kalimah salajengna nyaeta paribasa tina bahasa Jawa jalan nu nyamperkeun pibahayaeun. Tina bahasa Jawana nyaeta iwak nantang sujen. Tah eta pedaran anu kahiji nyaeta ngeunaan pedaran narjamahkeun. Bikin pamungkas tina ieu pangajaran. Ayo urang titenan ieu contoh terjemahan dina tampilan salajengna. Tah dina contoh ieu aya teks undang-undang dasar anu dina bagian awal atau dibuka diterjemahkeun kana bahasa Sunda. Hasilna sapertos kieu. Urang bacakeun heula undang-undang dasar bagian bubuka versi bahasa Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1845 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, ini orang terjemahkan karena bahasa Sunda. Hasilnya seperti sekian. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1845 bubuka saestuna kamardikaan teh hak sakumna bangsa. Sebab kitu penjajahan di sakuliah dunya kudu dimusnahkeun lantaran teu luyu jeung pri kemanusiaan jeung beri keadilan. Tah eta rupa pedaran anu kahiji nyaeta ngeunaan narjamahkeun. Mudah-mudahan kaala manfaatna kanggo urang sadayana. Sakitu nu kapiatur da pangapunten tina sadaya kakirangan sareng kanepatanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.